Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sahajalma un'imanu dipapari nikmat alaihi ka ieu mano nikmatu nikmat palyahmadillah maka kudu muji ieu man ka Allah. Palyahmad maka kudu muji ieu man Allah ka Gusti Allah. Waman sareng sahajalma istabatoa anu kendor ieu man arizqo kana rezeki fala yastaghfir maka kudu minta panghampura ieu man Allah ka Gusti Allah. Waman sareng saha jalma ahzanahu anu nyedihkeun ka ieu man naon amrun hiji perkara fal yaqul maka kudu ngucap ieu si man la haula wala quwata illa billah kana lapan la haula wala quwata illa billah an aliyin katampi ti sayyidina Ali. Man sajalma an'ama nu mapari nikmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu man nikmatan kana hiji nikmat fazada maka nambahan Allah bako aha kana tetepna nikmat fal yuksir maka kudu ngalobakeun ieu si man min la haula wala quwata illa billah tina lapad la haula wala quwata illa billah. Rawahu riwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Uqbah bin Amir katampi ti Uqbah bin Amir. Man sajalma bata anu sapeupeting ieu man kalan eta capek min talabil halali tina neangan anu halal bata maka sapeupeting ieu man maghfuron eta dihampura sahalahu ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir. Man sajalma badaa anu ngawitan ieu man bil kalami kalawan omongan qabla salami dina samemeh salam fala tujibuhu mangka ulah ngajawab aranjeun kana ka itu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim. Man sajalma barra anu nyieun kalusan ieu man walidayhi ka indung bapana man tuba maka bagja lahu pikeun man wazada sareng nambahan saha Allah Gusti Allah fi umrihi dina umurna ieu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari wa Imam Bukhari. Man sahajalma bana anu ngadegkeun ieu man lillahi karana Allah masjidan kana hiji masjid bana man maka ngadegkeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun man baitan kana hiji gedong fil jannati di surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah. Man sahajalma bana anu ngadegkeun ieu man binaan kana adegan aksaro anu leuwih loba mimma tinimang perkara yahtaju anu mika butuh ieu man ilahi kana ma kana maka aya ieu bina alaihi ka ieu si man wabalan eta jadi balai yaumul kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Man sahajalma itakhoda anu ngukut ieu man kalban kana hiji anjing illa kalba masyiatin angin anjing anu ngajaga aw soidin atawa anjing paragi moro aw zar'in atawa ngajaga pepelakan untuk kiso maka dikurangan min ajrihi tina ganjaranana itu man kula yaumin dina tiap-tiap sapoe naon kirotun sakirat. Muttafaqun alaih ari ieu hadis muttafaqun alaih. Man sahajalma bana anu ngadegkeun ieu man pauqa asyarati adrain dina saluhureun 10 siku nadahu maka ngagero ka ieu man samunadin anu ngagero minas sama iti langit ya adu wallah hei musuh Allah ila aina reka mana turidu karep anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Man sahajalma ba anu ngajual ieu si man jalda udhiyatihi kana kulit kurbana si man pala udhiyata maka teu sampurna kurbana ieu si lahu ka itu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi wa Imam Baihaqi. Wallahu a'lamu bissawab.